ada Aput TV. Buka channel santai saja. Mau nonton apa bingung semu, tapi tetap selalu seru. Hey, Aput TV. Dah, masalah aing mah alah dibejakeun kasih Neng masalah kartu bapak nah gitu. Jadi kasih Mengenang semua saat-saat kita ya Allah, mudah-mudahan we si Neng kaburu ledat. Di mata kangen ya Allah, kangen pisan. Tinggal cerita. Aku tahu aku banyak salah. Perbuatanku buat hati jadi luka. Kini ku tahu kau harus pergi, tapi hatiku sulit untuk mengerti. Maafkan aku. Duh, aing mah euy, cikai mah onam gitu euy. Disingkatan Anton euy, bener meuli wali kaming deh. Itu gedengan aya dengan gardu euy, cikai. Da bener pisan dengan itu keur hulang-hulang. Kunaon ya euy. Tai. Cung, tadi agak cung mana cung? Baturan uing. Kunaon di wae sia mah ada geningan rek sakumaha ka sebelah ge aa da Neng mah tetepnya Kak. Aa hampura Nengnya Kak asing sehat kade tong seueur emutan. Cung, cugan si api emere beja eueuh ka maneh. acan singkai de can panggih. Uguh ieu teh heurek si kapud ieu teh. Ka imahna ka warung cung. Heurek ka imahna singkai rek minta kopi euy, teu boga kopi aing di imah. Heula mun ngomong-ngomong masalah si Neng, uing bejaan cung heuh. Geus gampang. Pasti kayak kuing di bejaan lamun si kapud ngomong-ngomong masalah si Neng malah. Tetepnya Kak. Meletus balon hijau dar. Ari api. Naon atuh? Sudah nih kaluman ulang jentul wae kitu. Jeung menyon di tebina inung maneh. Ya atuh da inung Neng, lamun teu kaos inung Neng rek jiga saha? Heueuh. Untung teu siga sisimut. Udah kitu apih mah. Kaneng teh misok rada sentimen wae. Sentimental anu 500-an di warung lian. Cicing keur mung heureuy Neng mah. Ada si Sano teu berang di heureuyan ka aing. Sano we daripada api juga jejai. Da apaleun. Jang teh jajaka intelek. Teuing ini mung heureuy. Anak aing ngebaku geus kieu teh. Makanya ngolona sebagainya. Kumaha api we rek di kumaha ngolona ge da moal kaolo Neng mah. Kapan euy. Kita mending sudah hari can ayeuna. Heuna kumaha gitu? Ieu mah bisi acan. Da sarua wing ge acan. Katen maneh yuk. Maksud maneh keten uing rek naon cung? Jadi kieu euy. Di imah urang can masak nanaon sugahna di imah maneh aya loba opieun. Rek menta maneh. Nya heuh. Cara butuhna iling mah ka aing teh. Kira daek nyanta dahar lukat mere sagala atuh. Eta ngomong-ngomong wae eta tuh satu anjing. Goblok. Nah itu apa? Goblok kan dia. Kenapa?
gelis pujaan engkau. Halusnya nyanyi teh apih mah. Ih, segitu siga Saipul Jamil teh. Naon sih pi nih teu penting pisan. Gus, aya nama. Sakira si Cikai ngarudetan. Geus turun-turunkeun. Maksud apih naon? Geungesan. Ngagering-gering sorangan. Tong rorohos atuh eta nih bau oli. Kepandek teh nginum teh oli samping lain oli gardan atuh. Iraha apih jadi beko. Kata buangan eneng apih gering dibere kontraktor. Nyao. Eta adat ilaing teu bina indung selaing. Sok sing reketan si kaput teu rek diluluh wae di dieu. Oh, ini kertas kaput. Cing itu. Pusing teh. Kan kaput lah nya. Oh, jig. Yo. Pokoknya dek teh hayang nyaho. Da, teh hayang nyaho. Pokoknya malam isuk lain hubungannya si Cikai dibulak-balik ku apih mah. Oh, apih rek kitu. Terus aneh mau balik angkat. Cicing rek kemana diuk? Teu bisa diuk. Eta si Sano speak sebel. Dan kemana nih? Siapa ya? Nah, si Kanyi ditanya itu benang ngejawab deh. Ayah itu kaputnya. Assalamualaikum. Bun. Salam. Bun. Oi, asra sacung euy. Kada kajara cung. Tuh kegerawakan di luar diuk. Rek naon sing ka dieu? Keur karya teh. Maneh datang di. Ke nyarek ulin we atuh meni ulah. Nah, kamana si Simat? Apurna kronis euy. Geus ngadeukeutan ka budug. Tapi osok keneh kan sampo mah. Simat. Nah, sing eta mah digerogot jeung tangkal-tangkalna sing. Nah, asli nah atuh teh pun. Ongkos cuma nanya, dijawab ku aing nyangor. Geus atuh tong di per meter lah. Diperpanjang beun kehet ah. Nah, ini pun kita panggil jeung si Neng dihareup. Kita ini udah ngontoyot we teu beunang ditanya. Nyaho si Sanoh mah. Biar keur ceramahan ku dewek sing, keur jadi jujur dewek. Nah, ada jeblas-jeblis, beri keluar. Nya bisanya sing dakwahnya. Siapa teh nyahoun. Goreng-goreng kieu ge, deka jumahan moal poe. Nying, hebat sih mah. Daek masa minggu sakali we ge jarang. Ah, lain Islam atuh kitu mah euy. Deuh, sing cung. Deka eta masih kena nyari awak sing. Can lunas nu kamari teh bisa buburu sing. Sakara rasa kieu bari ngagoler Heeh. Tapi kayak sing pun euy, tong ngagoler. Kunaon sing? Sing boga sangu teh di imah. Aya sing, nganes digaringkeun ku dewek. Tuh na cecempe. Tapi hipu keneh teh. Nah, atuh pra kapoe 3 poe. Keneh rejing cobaan siling. Nah, sing mah ngerekeun aing ti kukur pun. Selain mana teu usum teu wayah, oyah kieu meminta sangu yang tulih meuting. Heuh sing kieu caritana mah, bieu teh uing pan ti imah. Panggih jeung si Cikai oge di gardu. Gaduh. Di gardu. Hareupeun imah. Uing entah sangu ka si Cikai teh mere si waduk mah geura. Udah si lain tuh boga lilingeran atuh. Oyah kieu meminta sangu. Tuh tempo jam sabaraha? Geuningan jam 12 ngan pun. Oh, justru eta. Mas lah aing istirahat. Jadi balik Nah, sing mau ngadengikeun heula carita si Cikai teh uing. Geus lah isuk deui lah. Geus peuting. Balik. Gak tuh uing balik heula nya. Jadi lah. Ayo, geus peuting balik heula nya. Jadi kada mau tulakan di pantana. Oh, siap. Terus si Neng keur naonnya di warung. Entong sampeurkeun entong. Wah, ulah disampeurkeun ieu mah euy. Neng, sampurannya atuh bisa nyampeurkeun Neng. Tapi sayang kan Neng. Saat-saat Iya, itu si kita A. bersama namun kini semua hanya aku tahu aku banyak salah.